Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelum atau sesudah mendengarkan video atau audio ini, jangan lupa ya like, subscribe, dan share agar semua orang jadi tahu. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Cu ulah loba ting heureuy cepot. Cing apa ieu teh di satengahing marga Sopana adalah cu. Dupi marga apa? Ari marga teh jalan ujang. Sopana teh alas pringganding salah. Nah, ari bapak. Ayo kabawakeun atuh. Ah, ieu mah. Aki dewek dalang urang baheulana teh. Bisa jadi dari akang mah. Ari akang mah atuh. Yeuh, ujang dengekeun ku si lain. Ieu teh di leuweung ucu cing inget. Sasanget-sangetna leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut. Ulah suaban teh. Ulah suaban jeung ulah saomong-omongna. Ulah sagala dicaritakeun. Hirup teh kudu bisa adaptasi dalam. Eta Ari adaptasi teh naon nyong? Tobat Gusti. tapi kata apa adaptasi Hirupna kurang gaul kurang tatanya teh kitu tah. kurung bantok. Heuh atuh mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh. Heeh. Yeuna jiji kana intelek teh da aing mun tanya kerja adaptasi. Heuh teh akibat kurang gaul kurang tatanya. Heuh aib ieu lamun aya koran teh baca aya PR teh. Baca nama wawasan Aya buku Ti Geger Sunten baca di Mang Taufik Faturrahman. kurang-kurang. Aya lomari ti Pak Haji Sidik baca. Baca eta teh ieu lomari pamere baca. Eta baca teh sanajan eueuh aksaraan tapi aya naon kahadeanana Adianana baca. Nah, jijik kana lomari, jijik kana koran dan ditanyakeun ku aing adaptasi deuleu. Heeh, eta teh kurang gaul. Ieu lalajo TV teh nuansa pagi, buletin malam, sekilas info, lintasan berita, heug dengekeun lumayan nambah wawasan abis teh kurung batok teuing. Jijik kana TV teh kumaha ieu aing. Ieu aing diajakeun mah adaptasi ku aing mah. Heuh atuh nahan nanyakeun kanu teu nyaho. Ih, belekung siap. Sindra krecerina Si jurig geus atuh cukup ku teu nyaho di jurig kita tadi moal lieur aing. orang nambahan cerita. Namahan beban si kaing teh. Heuh atuh tanyakeun ka itu kanu merekna saha tadi nu merekna? Bubuyut aing. Heuh tanyakeun. Tanyakeun ka dina ka bapak. Tanyakeun kitu ka bubuyut. Naon Pak adaptasi teh? Coba. Jika gitu. Nepi ka kitu-kitu nasi wawelak teh nyaho adaptasi acan. Ih. Tah ceuk aing oge ti baheula kudu rek gaul teh kitu jang aing gaul jeung menak ti baheula tapi eueuh nu nyerep ka sia mah. Eueuh nu nyangsang. Hare-hare Eueuh nu nyangsang. teu beda ti sai dina daun kalapa. Daun taleus itu. Heueuh. Kan ukur saliwat teh. Teu nyangsang dina letak teh. Naon adaptasi teh? Kelana. Agan laulah Kakang Semar. Dupi adaptasi teh naon nun? Coba itu. Gusti Nu Maha Agung. Nu macak Pak dangukeun di mana anak belegug jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyutna keneh. Pikiranna ge geus kitu. Ada eta Nya sida wala mun siri teh mun kitu. Eta we ku belegug sararea. sarerea. Aing nyaritakeun bisa. Cepot bulan ari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman Tuh, gitu. kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai pinah tampian kudu bisa lolonokan cepot tah dengekeun kitu dalah kitukeun atuh kita tadi da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we kapanggihna deuleu teh. Ya ka korengna anyar teh. Jadi urang teh kudu bisa nempatkeunana heureuy teh di mana jadi cing apa kana sikon cepot tah cing apa kana sikon deuleu
Gus anyar deui wae. Ai sikon naon dola? Ai tuh tanyakeun ka bogana bisi jadi paseha ke nanyakeun ka kuring mah. Bisa jadi ribut bae dalam. Bisa aya korban ke. Si juri kita ngomong. Gara-gara tina sikon. Ari sikon teh deui dengekeun jang. Ai sikon teh singkatan, cu. Singkatan. Heeh. Da ayeuna mah geuning zaman disingkat tong borok nu kitu geuning kadaharan oge disingkat seperti comro. Seperti misro, silo, sukro. Nah ini mah ieu ai sikon. Heuh singkatan. Singkatan teteh lamun dina sakola mah mode SMP, SMA. Tuh. STM. Ari sikon. Oh singkatan belum. Nasihat teh kabila-bila teuing. Mode KB kula warga berencana. Jabar singkatan tina Jawa Barat. KUD. Tuh, Koperasi Unit Desa. Ari sikon. Oh singkatan. Singkatan tina naon Semar? Aduh eta si juri ka aing. Bida-bida tingkah anak teh sok dinu lega jeung uing. Ulu itu si juri ngajak gelut ka kolot. Ai tayo nama deuleu ujang. Alah, eta kumaha teh Singkatannya tuh geuleuh ingat. Teh sindoraka teh ngajak ribut ka kolot. Si juri nepi ka kitu tak ka kolot. Ari sikon teh cepot. Naon Jun? Sok lepatkeun iku agan. Moal ai kaula. Agan mah kabur ku tetekon tong sakitu gan. Sunglara si abdi mah lah. Agan mah putra raja. Apaan tadi oge saur cuang rama geuning ngadek kudu sacekna nila saplatna nya cek nyana lain cek lainna. Agan mah bisi kenge jurian. Nya bilih jadi yuri. Bilih jadi gerang pangajen ge. Situasi jeung kondisi cepot. Jadi sing bisa nempatkeun heureuy teh waktu, tempat jeung kaayaan. Ieu teh di mana heureuy teh? Iraha jeung kumaha sumuh. Tah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo. Ye, ulah. Sanajan uluh go pangeran mah maha uninga. Coba eta pangeran dianggap sudah lalajo. Lain jeung. Aduh ampun aing mun sila ngalilir mana aing ah. Geus ah. Agar gara pilarian kitu kita bah. Tapi bisi ngabodor kana lihat nama bener lah kan. Aduh ampun aing lah. Tadi ada niat nama ge bener.